Dina hiji lembur anu subur kemukur. Aya seorang rangga benghar, ngaranna Nyi Nengita. Harta bangga kaya kumpulna, imahna gede, sawahna lega. Nah, hanjakal, hatena tersebanding di kebenaran. Nyi Nengita kasamar jalma anu sombong jeung pelit, teu paduli kana kasesar batur. Nalika usum hal berong lembur, cai jadi garang langka, nyembah ya sangsara kuhanaan jeung bapa. Disageungan eta, aya hiji keluarga anu patukang togong jeung keluarga Nyi Nengita. Imahna ge mung saukur imah leutik, nu tembokna can jeung tembok-tembokan ancan. Keluarga Maipah sareng Abah Jana hirup basaja mengandalkeun tanaga jeung kasabaran. Ngan hirup makin ngaberat nalika kabutuhan dahar, hutang, sareng biaya anak sakolana anu tumpuk kekaruan. Ieu jadi gambaran nyata kahirupan rakyat leutik anu keur diuji ku Gusti. Cerita jelema baheula sasakala sejarahna situ bagendit ayeuna situ bagendit. Bah, kumaha kieu teh? Emak mah beli arera kudu si Jamila. Eta si Neng geus 3 bulan can bayaran sakola. Teras utang ge geus sasaha. Komo kacuk mah. Geus teu kaitung pokona. Ya kumaha atuh mah? Ayeuna mah keur usum halodo sawah ge garari. Atuh urang ijar heula we nya sakuat tenaga. Ya kumaha bah? Da mah ge jeung si Neng hayang ada anak mamangeuna. Ieu mah sapupu teh sampo deui. Atuh mah urang teh keur manggus susah dunya, atuh ulah tong kita susah akhirat. Nya urang enak ngadoa wae nya. Insyaallah pasti aya jalanna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, Jamila menang surat sekolah. Surat naon, Neng? Surat cinta Ustala. Nya aku surat bayaran Abah. Anta mau geus carita si Neng teh can bayaran 3 bulan. Abah masuk pura-pura ke wae. Abah, Jamila era ku baturan cenah abah teu boga duit. Geus teu kudu sakola. Innalillahi, Neng atuh ulah kitu Abah. Kumaha ieu Abah si Neng? Ih, si anak mah geus teu sanggup ieu ngalakonan kehidupan ieu teh Abah. Ieu kieu teh hirup urang teh Bah. Istighfar, istighfar, mah, istighfar.
istighfar ya di mana-mana oke Gusti mah mau ngetepkeun makhlukna sangsara insya Allah pasti aya jalana keun ya mak urang bade ngamal gawe kanya kita sugan we nya untuk tukang kebon Ya atuh eta mah sarua jeung bohong Abah. Kan Abah ge nyaho eta nyina dit mah. Beritna ge teu katulungan. atuh mah urang teh lakum yang sana dipacok sok sanajan urang geus sabage kita kumaha ge sumugi awe menang hidayah ku Allah nya Abah, geus mela Jamila eureun sakola. Ning Jamila ieu jadi TKW jeung direksi. Wah, mah balik-balik jadi nyawa sukses. tong abah sok senajan abah jeung emak teu boga duit ge Jamila kudu tetep sakola masalah duit keun ku abah ditarekana sok sanajan sirah jadikeun suku-suku jadikeun sirah ge bebeujeuh abah jeung emak mah can lulus-lulus acan sakola Jamila kudu bisa leuwih nya imah jeung abah Nah, dengekeun ya, Neng. Geus ayeuna mah urang istirahat we yuk ka kamarnya. aduh jangan pisahnya nyanyi teh urang teh bedengin urang acan Jinjah ieu mah. Geus teu kuat urang ge. Coba maneh minta cair dah ka Nyai Menit bin Marki tah. tuan tuh yang sorangan banyak kita ke Erling Geus we coba heula. Bisingan ke bager ke Erling. yang pas apa bener kaos tuh Kumaha Cecep? Asep? Beas kabeh tos atos dibalik. para Atas Nyai. tos pintu ku beas bade di paregus punya ini Alus Cecep? Asep? Sakedeung deui, maraneh bakalan kasepan beas. Aduh tungtungna, mari lengkap kuring. Haju kuring bakalan makin benghar. Naon? punten ieu bisa akses penerangan bisa yo deui sakreti Oh, sakade itu yo deui sakreti kunjai cai. Cep. Boroning cai. Cidu aing wae ge ya. Geus ganti. Hari mah injit mau dibere di dieu mah. Sayangan dimulai. ya tuh punten nyai Tadi tuh injit. Iya ngelahnya jadi jelema. Pangampun harna di lembur mah. Hari bahasa namanya. Hatta teh tuning bru di juru. Bru di pantok. Ngalah tengah aing mah. Ari sawah. Satung pengdelet. Ayo pas mah atuh. Tang ditanya. Aya nu konek. Aya nu silver. Pokona mah pangbeungharna
nyawina panglobana. Kemana bingung weh jadi jelema pun harapan saking kebutuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Arya, Assalamualaikum. kita bukakan di pantau yang saha. Ini lebay nyemetrok pantau teh menitu tuluyan. Abang kene pantau urang teh di jati. Pokoknya bukakan ya eta. Di harta ya saha. Mau ingat pun. Mau diharap eta barang main. Usir we. Tam di bagaran. Istighfar mami. Cemburu puput tau gaya. Lamun jelema madik mah. Kuburanna ada. Put. Iya teh pasti kena di dunia put. Cek paling masa oge. Iya keren teh. Pangkal kaya. Main. Puput di kamera. Hesen gak kayak nama diomongan. Nek, Yuki mau mana nyodong di bumi? Oh, nyondong bang. Biaya kriminalnya. Kayak kuatir digerokan dengan si mamina. Om mangga tuh. Ya budak teh baru pisan ya. Patukang tembung pisan yang indungna. Mami, tuh ayah tahu. Cenah ayah perlu kan mami? Sama ya, Be? Duga tuh. Kayak buku buat digerokan dengan ya. Kita asik. Ya, nih. Mak, mangga ngajarok si tunggu atau si mamina? Mami, buku tulisan aja. Ya, Pak Hade. Mami. Ah, mulai digalakan. Wih, main, Mas. Punten ce. Uca. Nyai. Pampura ce. Nyai. Parasan abdi teh. Nuju punya pipisan parasan di nyai. Parasan abdi ayeuna nuju ngangkut. Sedangkan kebutuhan hirup nuju komponan. Haju. Tek naon ka dia? Ini nama abdi dongkap ka teh beri ngelamar gawe ka nyai. Selain ngelamar gawe. Enggak teh. Kena pinjam duit. Nyota. Ini apa? Lowongan gawe kamu baru main. Tadi tuh. Tapi nyai, Dirit. orang butuh pisan batasan di nyai. Ini bicara. Cecep. Nyai boten pisan nyai. Nyai Putih di mana main? Gak mau main kan teh. Ayo nama segala teh mending marahnya dipasang. Nantiin, kumaha dari sama bagi yang pasti marahan. Benar. Wah, anjing. Hadir. Hadir lagi. Ini bener lagi Esa. Tadi, Abi ninggalin Mang Jana. Siapa Teh? Di mana? Abi bahasa kuring tersasat lu ninggalin Mang Jana. Beak disarekan Dita. Cenah mah manehna Astagfirullahaladzim. Jolim memang lagi jolim segala nama yang lain jelema. Tapi dah jurik, kita mah jurik jariana. Atuh da manehna mah emang biasalah sok pamer-pamer teh ya. Garilah urang gede dieu mah. Asal ya? Batu tuh masak siapa pedang urang kok? Siapa masih kira? Bener, ada jalan lagi gitu kan? Bari nangge mana kalau lamar doang, tadi kita mau beres sih bener-benernya. Lilis. Abah, Abah udah. Alhamdulillah damang Lilis. Hai Lilis, balik ke mana? Iya, Bang. Penyanyian kita kebetulan. Jadi kami pernah berpisah ke mana? Ada apa terus di mana, Bang? Kurang teh, bantu si imannya kita balik ngelamar gawe. Sebenarnya orang teh isi, upami ngaduikeun ka orang kaya orang ayeuna. Sedangkan pun anak pun bojo, kita kabaraba sapa babara poe. Urang nekat, minta tulung ka jeung Dita.
Mung ahlis menang ngenang nang ngenang nyeri doang. Hampura pisan ya bah. Cuman abdi mah emang gitu kalakuanana. Tapi nada lama asa itu deui. Oh, Sabarantos salakina pupus. Jadi web gitu. oh gitunya Lis. Mugi we nya diberi hidayah ku Allahnya. Amin, Mbak. Da abdi ge tos sabaraha betah dapat identitas teh. Sanajan tos da 50 tahun ge abdi aya nama rek meuli tulalang kanggur. Ieu Mbah, abdi aya sapenting patuangan bikin angka sakuargi. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan ya Lis. Kita pisan ieu ku abdinya. Ya Mbah, sama suka. Bangga atuh Lis. Mbah, teh mana langsung wae? Kan ini apa bilang itu? Aiyahnya. Aduh apa bohong deh. Si Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Nah, Mbak. alhamdulillah yuk orang mendapat tuangan rezeki Allah. Iya di sahabat. Ayo we pokoknya nama. Alhamdulillah. Kajing orang ada keadaan ayeuna pamungnya, Mbak. Soalnya sendek kesare. Enggak satu tunggan sini mudah mulanya. Ya tuh, kuen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampura. Nini tos numpang jauh pisan jam. Nini bari minta cai sakedik wajah. Oh, badai minta cai deh. Sekedapnya di atasan. Jam. Sahabat, Mbak. Eta aya nini. Cenah badai minta cai. Bikin we nya, Mak. Minta cai. Kela-kela. Ih, Abah, ieu tinggal tidak cai urang mah sakedik deui mah. Cek si Neng doang palingan. Tanya rek bere kasih eta Nini. Atuh, Mak. Eta nini karunya mantos numpang jauh. Cek si Neng mah sahabat. Geus we nya. Urang bikin we nya. Bisa bejaan, bager-bager teuing tuh jadi jelema teh nya siapa? Nih. Hatur nuhun jam. Jam, ini bari pemalas. Di mana nih biasa dimakan jami benghar? Jam. Maksud nini jangan minggungan hati di rumah dan nyendita doang. Jam, ini bere nyaho. Ini cing jauh jam. Arek aya jam, bukan di lembut ieu jam. Caa. Maksud nini naon? Ini tuh jauhnya jam. Caa. Caa naon? Kenapa bari mungkin tadi kan? Eta sini nih cenah. Kita kurang indit badai hari hai caa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu, Pak. Ini cenah mah. Saradian amat. Hebat orang ini, Pak. Ayo tuh. Sudah kan si Neng Oh, lah. Pak. Pisannya, Pak. Ini, naon didinya? Eta keluar dari teras, isi kotor. Jam, ini bade bisa sedekah jam. Ini tos numpang jauh bisa jam. Ini aus jam. Juga ayah bisa nyumun cai sama tikmah jam. Teu paduli. Emang nak kurang susu didinya. Mun rek minta minum mah, minta ke tempat lain. Di sini dikade kurang. Ini salah Apa? Kan teh tunggorowangan. Ayo naon ini? Tunggorowangan
Gaji parah dipotong. Jangan cek itu. Muat bisa, marahnya, muat bisa nyambut dia tongkat. Jangan kemana Nini bakal nyambut dia tongkat. Nah, Sadin, jangan kemana? Iya, hukumannya kemana? Jadi mata iya, jadi kesengsaraan para penduduk. Gara-gara mana, Sadin? Mana? Muat cilaka. Tongsian. Lu kia masak dong deh, ge. Wah. Ini kelom, awan lu nggak bisa nggak? Hatur nuhun.